Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun abdi Elsi Aprianti di kelas 12 IPA 4 bade ngintonkeun drama monolog anu judulna Ngeunteung karya Tedi Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngeunteung neuteup imut kana bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sajabana. Ih, geus pencegis deui geuning ieu tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Hehehe. Jerawat meni beureum kieu pencet gitu. Ah, sieun perih. Antep wae. Asa ngaragokan. Tapi kayak asa jadi nyari. Keun urang ingkeun we nepi ka asakna. Siga cinta kuring anu keur ngacambah kaluar dina kulumutna. Ngudag cahaya cinta nu sumorot tina soca anjeunna. Akang, nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Cek batur mah kuring teh ngalap ka indung. Saur bapa mah pangambung sareng halis kuring teh nyeplis pisan pangambung sareng kening mama. Ari gado mah ngalap ka enim. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh, biwir jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring sareng mamah teh. Tapi palebah awak jigana ka bapa. Malah lebah lempang cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian ti bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kaburu ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti anu Maha Suci. Euleuh saha eta nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Ulah beuki ngalobaan. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bau, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini, aki, ka mamah, bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya muhun insyaallah kadeudeuh ka nyaah aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta nu aya dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh, mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna kuring keur meujeuhna bungah cinta anu mekar dina ieu dada dibarengan jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi. Beuh, ngarandakah. Terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keur sinang ngamalir terus ka anak, incu, uyut, bau, terus nepi turunan pangjauhna. Pancen kuring berjuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngumalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Insyaallah. Ieu jerawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang
ari akang aina di mana?